Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Nida Nurhanipah, simkuring mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Dina danget ieu simkuring seja ngadongeng anu jejerna Sireum jeung Japati. Wilujeng ngaregepkeun. Dina hiji poe aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumeuh palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah, manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan. Tolong! Ya korina ti kalolong! Tolongan! Kabeneran, aya Japati keur cindeuteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadenge aya sireum gegeroan menta tulung, barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati, anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lembangna ke keteuyepan. Teu talangke deui, buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati, buru-buru kerai beutu aya paninggaran nu ngintip. Paninggaran geus nyawengkang bedilna. Teu lila, Japati buru-buru gleber hiber. Isukna, Japati papanggih deui jeung sireum, ceuk Japati. Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun da pastina balai. Jawab sireum. Ari eta mah kepanan kawajiban sarerea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka, eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Kitu panginten lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Dina dongeng ieu aya pesan moralna anu tiasa dicandak nyaeta nulungan batur anu rek menang cilaka teh eta wajib. Emang kewajiban urang sarerea kudu kitu, sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur. Abdi gaduh sisindiran sapertos kieu. Itu lain lang layangan, manuk helang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Palawargi sadayana, sakitu dongeng anu tiasa kapihatur. Hampunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.